itu di yang tutugon kan cuma yang paling enggak atau paling dia si abah mah tadi kena non wadah salah sajeng Sabtu nya emangnya hoyongan itu pantas dua di dia tuh. oh jenis nate yang dua parai atau kumaha. Halo guys. Kali ini kita berada di situ yang masih baru dibuka dan berada di tengah-tengah hutan, tapi tempatnya sangat nyaman sekali, mantap. Dan katanya sih mistis ya, nanti kita tanya-tanya aja. Tempatnya mantap, tengah-tengah hutan, benar-benar tengah hutan ini cocok untuk yang adem, yang suka mancing, melepas penat di sini mantap. Dan ini di situ adalah katanya sih pembibitan buat ini ya, pohon teh, tapi kita nggak bisa lihat. Oke guys, kita coba cari tahu ya mengenai asal usul situ ini. Kita cari tahu ke orang-orang yang mungkin lebih paham, lebih mengerti. Nanti kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bareng. Siapa tahu ada hal-hal yang wow gitu kan, sambil melihat yang lagi pada mancing. Oke, kita let's go cari. Katanya sih ada si Abah ya, nanti kita ngobrol sama Abah. Halabat nate pandan duka eta perkebunan Gunung Manik. Oh itu ya perkebunan Gunung Manik kali nami situ nah situ nah Gunung Manik gitu. Oh Gunung Manik ai situ nah ya kebun teh sana sadan. Oh ya ai situ nah ya situ naon namina Situ Hiang. Situ Hiang. Lami itenya ieu teh ieu teh maksudna teh alit itenya kawit nama alit namun di sarerangan Bang. Oh kawit teh sisi nanti oh, jadi ageng kieu janten malah aya dikelola ku masyarakat jadi sewa apa kumaha tambah ka telah lemah neundeut teh oh janten ka handap oh nya oh iya lemah neundeut anu ngageugeuhna teh digetet dua kan
Oh aya itu mistisan ya. Nah, itu tuh di ayam tutuguhon kan. Mamay mah ayam paling gata pala dia. Abah asli urang dia. Nanti dia mah ulah dari urahna teh Salasa we sareng Sabtu. Oh, Margi no di kahoyongna teh Salasa sareng Sabtu. oke. Nanti periodikeun. Oh, gitu. Ai abah mah asli urang dia. Abi mah asli orang dia. Oh, iya. Anehan nanti ya. Kumaha bah? Upami rame, Laukna teu aya. upami rame teh laukna teh aya. Tadi kan orang lah. Oh. Jadi kedah sepi we gitu nya. Hah? Kedah sepi we berarti. Iya. Hmm. Itu tadi kan hal-hal mistisnya aya gitu nya. Emang aya ari aya mah. Kan ini teu ngaganggu gitu kan gitu. Jadi intinya masing-masing asal ngaganggu musik Gitu. Ai cek si Abah mah tadi kenangan wadahan wadal Salasa jeung Sabtu. Nya emangna hoyongan itu. Pantes dua di dia. Oh jenis Terus nate pegang dua. warai atau apa? Naon teh? Ieu anu ieu gitu. Ah ieu teh cuacan nih. Bacaan itu ya. Watos dua kejadian aku mah eta. Eta mah kan ti ka dieu lah maot gitu. Oh, Di Teuleum. Nya anu teu diduga teh ya gitulah. Hmm. Modelkeun sepuh enak teu damang ti bumi teh teu tiasa apa-apa. oh. Tapi bisa ka dieu gitu. Oh, jadi kos aya nu narik gitu. Ya. Hmm. Oh, itu terus makan korban lah inti namanya. Ai makan korban masih henteu ai makan korbanna intina nuju mancing Ya, kitunya. atau anu tah langsung Langsung. teu aya di tika kitu mah. Ada yang meureunnya ti ditu teh ujug-ujug ka dieu Tanya gitu. gitu. Maklum ti payun lah meureun Nya nuju. zaman kuno kene. Oh. Masih misteri lah meureunnya tempatna gitu. Ayeuna makan lah lain deui ayeuna. Serada caang aya namanya. Nanti payunna meureun ku obor ka kampung mah ayeuna mah ku listrik dugi gitu. Hari Abah di dieu sok ngamalem di dieu. Nginep. Heeh. Tiap malam ge di dieu Teu aya meureunnya anu mistis-mistis muncul naon gitu aya gitu mah. ngalira wae di dieu. Heeh. Coba alami bah di bah. Sampai 2 sasi. Ai pembukaan ieu anu sampai ka kieu teh sabar alami teh. 2 sasi aya. 2 sasi kapungkuran meureun masih kene garung tapi terus aya meureunnya. Aya naon teh. Terus berbentuk gitu ya nak. Dari situ nama aya. Heeh. jadi di kampung itu Ngan saya aya tinggal keuneunan Heeh. gitu. Teh tinggal lianeuna Garung, urang gitu. garung, heeh. Siga ieu teh teu siga teu aya caian gitu. Heeh. Awal mulana tahun sabaraha sih bah ieu teh awal mulana situ ieu Wah, eta mah duka lah abdi ge teu teu kayeunya. nya. Lama ya meureunnya. Islami ya. Heeh. Nama meureun bade nguseup bade naon ge bebas ka dieu meureunnya. Nya tiasa. Nu penting mah ulah bikin Tah, kegaduhan ya nya. lah gitu. Promo sekalian promo ya. Pilih nu bade nguseup ya ka dieu. Ka situ non ieu teh Situ Hyang, Situ Hyang. Kampung, Bakampung Babakan Karet, desa, Cibokor, kecamatan Ciuber, Cibeber, Kabupaten Bandung. Timur. Cianjur. Bebas ya mah bebas, Bebasnya. bebasna. Bisa rek ngopi rek naon geus disiapkeun si abahnya. Makan naon. siap sedia di warung Mm-mm. warkop serba ada. Sama urang Warkop ngaliwat serba deui ka ada. dieu lah, ngaliwat. Ngajang kayak mah. Jadi mau hayam berem maka dia Anu nu gampil mah lah hayam beureum hayam bodas. campur. Jadi angge hipu. Oh, yang baru mah liat. Hayam beureum mah kudu di presto.